Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santan, nggak sadayana warga Sunda. Di poe ayeuna urang bakalan nge-vlog nguseup ka Leuwi Pedang. Jarek ngabuburit ka ditu ka belah tengah. Isin sorangan mah mau angin. Ayeuna mah ngabuburit na nguseup bae, puguh nguseup mah bari jeung cicing pan menang lauk. Ieu perjalanan mereka Leuwi Pedang sekitar 2 jaman jalan kaki di Kampung Curug. Lumayan perjalanan baik geng, 2 jam ya can ngusup nungguan maghrib. Paling ngusup nama setengah jam. Kemana ya? Ya, di lembur perjalanan can nepi-nepi. Aduh, can nepi-nepi. Kemana iya? Kemana iya? Aduh, mana? Balik deh. Mana ya? Tadi, nyaho. Oh, gitu tadi. Tadi tuh. Gimana tadi atuh padahal mah. Dia ente kudu muter ka ditu nya, atuh ka dieu. Ayo itu, Cong. Ayo. Aduh, tersesat, guys. Tersesat ya, kemana deh ya? Oh, dekat mang, iya. Ya, nges cuaca mang mulai poek ya, Hah? Emangnya kadinya kan udah ku kebot. Dinya bae tah. Oh, enggak hujan. Tah, ieu saung. Bisa hanya ngaranna eta saung. Pak. Kayak kebo di mana, tak? Oh, gitu. Kamarang anjing. Kayak cung kamarang anjing. Hah? Tuh, kebo. Urut ditincak ya mah. Di mana yun Ayan? Ayan di mana? Di situ baca. Ada kebab minta paman apa ini? Jadi dia. Balik deui irang supna ya guys. Aduh, bolak-balik. Beneran ya ngabuburitnya beneran. Ya ngaranna adventure. Tengah leuweung ka ieu bisa yang nyaho.
anu boga kebon pastinya. Oh iya di mana? Tanya. Anjing aja. Tuh cai enak. Dan akhirnya nepi kacai. Nah. Turun deh. Heeh. Heeh. Aduh dang. Saya di mana sih? Lebak Pedang. Kata Lebak Pedang baheula namun Lebak Pedangan. Lebak Pedang murah gitu kan zaman perang aduh. Wes lah, mulai orang sugan menang bayawak. Ngusupna mantep. Hujan calebrek. Aduh, nges poe jika nama nges jam 5:30. Bisa ya, gue kayak mah. Ayo nama laukna gede alanak. Karena jeung awalnya weh tadi alana.